Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qolal mu'allifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Wal maqalatu sadisatu sareng ari maqalah anu kagenep eta an Abdillah ibni Mas'udin katampiti Abdillah bin Mas'ud Rodia mugi ngaridwan saha Allahu Gusti Allah anhu ti Imam Abdullah bin Mas'ud. Saur Imam Abdullah bin Mas'ud, kam min mustadrojin, kam loba pisan min mustadrojin ti jalma-jalma anu disungkun, jalma anu disungkun teh dibere tapi teu ikhlas teu ridho gitu. Ae makhudin tegesna anu dicokot kolilan bari saeutik, kolilan bari saeutik. Saeutik-saeutik kanikmatan teh dicokot ku Allah teh. Bin nikmati kalawan nikmat. Bi iksariha ku ngalobakeunana Allah kana itu nikmat alaihi ka itu si iman atawa ka si jalma. Jadi aya jalma teh anu ku Allah disungkun, nikmat nama dilobakeun tapi poho ka Allahna, poho kana sodakohna, poho kana zakatna, atawa nikmat naon we nikmat sehat. Nah sehatna teh dipake naon? Sehatna mah dibere ku Allah teh ngan ibadahna dihesekeun. Sehatna mah dibere ku Allah teh ngan dolimna dililakeun, tah eta istidraj ngaranna panyungkun, disungkun. Disungkun teh ibaratna mere kih tapi bari kumaha nya teu ikhlas gitu. Tah kih udud kih sabungkus ngantong ka dieu deui. Jadi ngusir secara halus. Disungkun eta teh. Anu mikir mah bakal moal ngeunah digitukeun teh. Anu teu mikir mah ngeunah we digitukeun ge. Tidak merasa apa-apa gitu. Tah jadi di antarana loba jelema anu ku Allah teh disungkun. Hartana dilobakeun, elmuna dilobakeun, tapi kumaha tah sikap manehna aya. Jadi nu kitu disebutna terbuai oleh kenikmatan, terbuai oleh kesehatan. Wakam min mabtunin, wakam jeung loba pisan min mabtunin ti jalma-jalma anu diuji. Aya mumtahanin tegesna diuji, dicoba, diuji coba. Bil balai kalawan musibah. Berupa naon tah cocobana? Bisanai kalawan pujian. Ae bikasrotis sana innasi tegesna kalawan lobana pamuji ti jalma alaihi kasih jalma. Atoh dipuji teh. Ketika poho ka Allah anu wajib dipuji. Wakam jeung loba pisan min magrurin ti jalma-jalma anu ditipu. Ae mutmainin tegesna ngarasa tenang. Naon qalbuhu hatena si jalma pid dunya di dunya. Wa gopilin jeung poho anil akhirati jauh tina akhirat. Wa gopilin jeung anu poho anil akhirati jauh ti akhirat, an mujawajah eta teh dulu. Jadi artina jauh tina akhirat. Bisatri kalawan tutup-tutup. Ae bisatrillahi tegesna kalawan nutupanana Allah uyubahu kana pirang-pirang aibna si jalma alaihi ka itu si jalma. Ditutupan aibna teh ku Allah, tapi angger we hese taat ka Allah teh. Jadi lain orang nu hebat, tapi Allah nu hebat mah. Naon hebatna? Nutupan kana aib urang. Nepi ka teu katingali pan mana nu loba dosa, mana nu dosa anu, ketika papanggih mah pan teu kanyahoan, teu kadeteksi. Naon dosa anu aya dina dirina teh. Dalam arti kumaha? Ditutupan ku Allah, aibna ditutupan ku Allah, kasalahanna
kasalahanana. Aya nu ditutupan ku aib teh nganuhunkeun ka Allah teh. Nepi ka jadi timbal baliknya teh ka Gusti Allah syukur, ningkatkeun kualitas ibadah, ilmu, amaliyah dan lain sebagainya. Aya anu ditutupan ku aib teh jongjon we dina dosana teh. Tah 3 poin anu ieu saur Abdullah bin Mas'ud nu kahiji teh loba jalma anu disungkun ku Allah ku kanikmatan. Tah ieu paur. Jadi nikmat teh ujian kade sarua. Nikmat teh ujian. Tergantung bisa jeung henteu mawana. Bisa jeung henteu ngagunakeunna. Jadi nikmat oge eta sami ujian ti Gusti Allah. Pan identikna mah nu ngaran ujian teh musibah hungkul. Lain sebetulna mah kabeh oge ujian ti Gusti Allah. Beunghar ujian. Berilmu ujian. Miskin ujian, pinter ujian, bodoh ujian, kabeh ge eta teh ujian ti Allah teh. Kusabab kabeh eta ujian atuh urang tong ngarasa aman. Ketika menghadapi ujian, urang pan rada beda hawanya. Diuji bahasana teh. Tapi jang nu kumaha ujian teh, jang jalma anu tetap dina koridorna Gusti Allah eta ngaranna ujian. Sabab wilayah teh aya 3, aya wilayah ujian, aya wilayah istidraj, aya wilayah adab. Siksaan eta mati Allah, azab mun dina Indonesia mah. Azab. Loba ting main HP kikituan ke maotna kikituan, ibarat kitu cenah kitu. Azab cenah eta teh naon bahasana teh? Azab. Azab teh naon? Azab maksudna mah siksaan ti Gusti Allah. Tah jadi nikmat oge sebetulna mah ujian ti Allah. Matak cek tadi bahasana mustadrojin bin nikmati alaihi. Ku Allah diuji ku kanikmatan. Aya anu diuji ku kanikmatan teh beuki eling ka Allah, beuki nyaah ka makhlukna Allah. Aya anu dibere kanikmatan teh kalah beuki jauh ka Gusti Allah. Nikmat naon di dieu? Nikmat sagala rupa nawe. Naon anu ceuk urang nikmat? Itu. Ari nikmat teh sagala rupa perkara atanapi sagala rupi pamasti ti Allah anu karasana bungah kana hate eta nikmat. Lamun musibah mah sabalikna. Ngan urang tong fokus kana nikmatna hungkul. Urang sing inget kanu mere nikmatna. Naon tugas urang salaku hamba ketika ku Allah dibere nikmat nyaeta syukur. Ari syukur teh syukuran teh lain seremonial ketika ngundang ka jelema hayong kehadiran dan lain sebagainya. Syukuran mah wajib unggal poe oge. Eta mah bila mana boga rezeki anu leuwih ngundang batur. Urang syukur dibere awak sehat, dibere panon ningali, itu kan. Tah, saeutik ceuk tadi atanapi loba jalmi kamin mustadrojin bin nikmati alaihi bi iksariha ku Allah teh dilobakeun kana nikmatna mah ngan ku Allah dijauhkeun ka Allahna. Jadi ku kanikmatan teh kalah beuki jauh ka Gusti Allah. Ketika urang nikmat, tugas urang salaku hamba nyaeta naon? Suhudul minnah. Lamun urang meunang nikmat teh kudu suhudul. Naon suhudul minnah teh? Saksikeun ku hate eta teh semata-mata nugraha ti Gusti Allah. Kusabab jelema nalika meunang nikmat poho ka Allahna, engke ku Allah dipaksa dibere ujian anu nganyerikeun kana hatena supaya balik ka Gusti Allah. Saur Imam Ibnu Athaillah dina hikam kumaha bahasana? Man lam yakbal ala Allah, sing sajalmi anu tara inget, tara eling ka Allah nu mere nikmat, bimula topatil ihsani, dengan lemah lembut kebaikanana Allah ka urang, kuyida bisalah silil imtihan. Eta jalma ku Allah bakal dipaksa dibere cocoba anu nganyerikeun kana hatena supaya naon? Supaya kembali ka Gusti. Sok da galibna jelema ari keur susah mah kakarak inget pan ka Allah. Oh ari keur jaya mah teu naon oge, kat ka poho.
kamu baturan kata tangga kadulur teu nanya ibaratna gitu lamun keur boga nikmat geus eueuh we nikmatna ku Allah teh makhudun cek tadi dicokot qalilan saeutik teu bisa kumaha naon tujuan anak nah Allah tega lain Allah tega supaya orang selalu berharap selalu mengingat teh ka saha matak bisi cek urang teh nah urang asa loba nyeri hate hirup teh bisa jadi sabab urang loba poho ka Allah na sehingga ditarik hate urang diberek ka nyeri supaya berharap ka Gusti ai nyeri keur jatuh mapan namanya we ya Allah wah tuh keur seueur artos mah awak sehat mung ngaji oge ibadahmu dan nuju naon seueur artos matak nu ngaji galib di mana-mana nu teu pati boga duit tuh matak kudu syukur ka Allah teh da mun gablek duit loba mah urang moal ngaji moal geunahna ka mana wayah kieu lamun boga duit matak teu boga duit teh alhamdulillah tah eta alhamdulillahna teh alhamdulillah teh naon kieu we atulah contoh leutik mah memeh gawe urang getol nah ari geus gawe geus boga gaji jadi kedua kartos teu maksudna tong hilap urang kanu mere nikmat ke bisa dicokot tah kanikmatan cek tadi sepanjang dina koridor ibadah ka Gusti Allah maksudna kumaha salat osok ibadah osok ngaji osok tapi diuji tah eta ujian ngaranna da piraku atuh hayang naik kelas tapi embung ujian pan teu kaharti salat tara ngaji tara ketika meunang ka nyeri duh aing keur diuji ku Allah sakola henteu jol hayang milu ujian kaharti teh maksudna salat tara ibadah tara kakolot goreng meunang ka teu ngeunah pajarkeun teh naon ujian hari ujian mah nya nu sakola atuh anu mempelajari ilmuna kartos teh cek urang teh nah urang salat osok ngaji osok nah asa hese wae asa seuseut wae bawa-bawa keur diuji ku Allah teh menta we urang teh dikuatkeun hate tah eta kakara ujian ngaranna teu milu belajar teu milu sakola tapi jo langsung milu ujian kaharti teu da anu ujian mah anu sakola anu mengikuti programna pan gitu ari program ti Allah na teu dilaksanakeun tapi ketika meunang ka teu ngeunah nyebutkeun teh urang keur diuji ku Gusti Allah mun kitu urang dina koridor Allah salat misalkan gitu ngaji tapi diuji dibere teu ngeunah tah eta mah bener ngaranna naon ujian mah pikeun naikeun kelas bila mana Allah geus cinta ka hambana maka eta hamba bakal dicoba ku Allah nah diseuseutkeun ekonomina nah dilelahkeun jiwa ragana nah dipatah hatikeun hatina dina menghadapi dunia itu tah eta teh kabeh keur diuji ku Allah supaya naon kabeh pengharapan ka Gusti Allah da geuning betul endingna mah urang pan memohon pertolongan teh ka saha kan paling tidak gitu urang ulah jadi hamba anu tidak tahu diri mun keur gering kakara ya Allah mun keur jaya mah jarang bibir ucapkeun ya Allah teu hayang maca sholawat tapi ketika jatuh tah eta kasih sayang Allah keneh eta nah maka urang syukur ka Allah nu disebut nikmat teh syukur kana nikmat teh bil iqbal alal mun'im madepna hate urang ka Gusti Allah nu mere nikmat ulah nepi ka ngadaguan leungitna nikmat nepi ka karasa anu geus leungit teh eta nikmat kantos teh nu hebat mah keur aya nikmat inget ka Allah anu merena kana eta nikmat sehingga lamun teh mah eta kanikmatan dicokot ku Allah moal merasa sakit da sadar eta kanikmatan teh bisa ti Gusti sehat nikmat teh kusabab jelema keur sehat loba teu eling teu salat dan lain sebagainya ku Allah digeringkeun supaya karasa nikmatna sehat karasa nikmatna sehat lamun keur gering mapan dahar teu mirasa dahar mirasa teu henteu udud teu ngeunah dahar teu ngeunah itu ibarat teh sabab tah kanikmatan teh makhudun qalilan dicokotan setik-setik ku Allah teh nikmat ningali matak bahasa kolot mung pang meung peung
Lamun cek hadis Nabi nama iktanim khomsan qabla khomsin. Urang keur ngora memeh kolot dan kemah beuki kolot beuki riweuh. Cacak-cacak urang can berkeluarga can riweuh geus berleha-leha geus hoream ngalaksanakeun kana nu dipardukeun ku Allah atuh komo engke. Ayeuna wae geus kieu. Atuh komo engke dengan kesibukan dan lain sebagainya, dengan status sosial anu geus robah, pasti bakal lebih naon? Lebih sibuk. Kan gitu. Tah kurang kudu mumpang. Jeung di urang pan belajar, matak urang ngaji teh pan tujuanana hayang ngamalkeun kana ilmu teh kabeh geda natijahna mah nitah kana naon supaya urang merangan hawa nafsu hoream seeutik aya we alesanna teh, tapi coba eta alasan pake kana ulin bakal aya alasan moal. Tapi mun kana ngaos coba nembe euih lah atau anu lah kan gitu. Coba mun kana karesep eta aya moal alasan eta. Mun kana karesep moal nya. Tah berarti urang teh can resep geuningan. Aya nu ngaran resep mah pan teu kaganggu kuna naon ki? Da resep teh gitu. Kartos teh. Da sabab resep tah mata urang tong salah resep. Urang kudu resep teh kana perkara anu memang eta perkara teh matak nyalametkeun ka urang. Mun salah milih karesep, konsekuensina tanggung sendiri. Da salah milih karesep. Kartos teh. Nu kadua, seueur jalmi anu diuji mumtahanin bil bala'i bis sana'i alaihi. Aya nu diuji ku Allah teh loba dipuji ku makhluk. Matak orang-orang nu hebat mah mun loba muji teh teu atoh. Hatena ge teu atoh. Kumaha sikap urang mun aya nu muji? Alhamdulillah we. Ngan kade alhamdulillahna lain alhamdulillah urang dipuji ku batur. Tapi urang ngaalhamdulillahan matak batur muji teh berarti aya sesuatu anu lebih di urang. Tong diaku ku urang kembalikeun deui ka Allah. Sagala puji milik Allah. Gimana dipuji teh biasa tong muji kalau kikituan sebelum mah kudu napa mun aya nu muji teh kembalikeun hate urang ka Gusti Allah. Sabab naon? Pujian teh racun, teu saeutik jelema nu jatuh gara-gara pujian. Ieu mah dipuji atau aya dihina sedih. Tah nu hebat mah mana? Ieu konsepna nu hebat mah likaila taksau bima patakum wala taprohu bima atakum. Mun aya nu moyok ulah sedih, mun aya nu muji ulah atoh kumaha atuh biasa we. Aya nu muji biasa, kembalikeun ka Gusti Allah. Aya nu moyok ge biasa, kembalikeun ka Gusti Allah. Ngan lamun urang rek milih daripada moyok ka batur mending keneh muji. Ada setan eueuh pujieunana, geus tong moyok. Karti teh maksudna. Muji teh kan karena kelebihanna. Karena sesuatu anu memang sesuatu eta tidak dimiliki oleh orang lain. Ketika hate urang atoh dipuji ku batur, berarti urang geus maling karena sifatna Gusti Allah. Ai puji milik saha? Ai urang dipuji kalah atoh. Kartos teh. Jadi mun aya nu muji biasa we sikap urang mah. Wah, kitu wae mun mah. Tong berlebihan. Tong teu kudu kitu geus we. Halo saya mah alhamdulillah tos kitu. Ngan kade alhamdulillahna cek tadi kumaha? Itu kembalikan da urang mah tidak layak, tidak pantas untuk dipuji. Sesuatu anu ku batur dipuji nu aya di urang pun pan eta pemberian dari Allah. Maka ketika urang dipuji kalah atoh, tah nu kitu ngaranna naon? Hamba amatir. Hamba amatir mah dipuji atoh dipoyok nya eta pan mun dipoyok teh nyeri, cenah kitu ina teh kot kapanjang begitu pan. Lamun dipoyok teh nya nyeri. Dipoyok teh pan aya nu moyok kana fisik, aya nu moyok kana profesi, aya nu moyok kana penghasilan, aya nu moyok soal pasangan, aya nu moyok soal naon we nu moyok teh gitu kan. Tah eta kabeh ulah jadi kasedih. Kunaon urang mun aya nu moyok sok karasa nyeri? Sabab urang merasa diri urang memiliki derajat sehingga merasa sakit ketika dipoyok teh. Lamun urang da aing mah hamba Allah ieu loba kakurangan, loba kasalahan, mun aya nu moyokkeun we bae.
Kudu nambah mun aya nu moyok, mun aya nu ngahina, mun aya nu mitnah teh urang teh kuduna atohna teh naon? Itu niparatan dosa, Pak. Kuduna mah beres sangu koneng numpeng, yeuh nuhun maneh geus ngomongkeun uing kitu kuduna teh. Sabab naon? Tadi teh likaila ta'sau bima fatakum wala tafrahu bima atakum. Naon teh mun ceuk bahasa gayana mah dipuji tidak terbang, dicaci tidak tumbang. Rek aya nu muji, rek aya nu moyok, babay, enjoy we. Aya nu muji kat ka atoh. Mah sok rokok naon euy? Wah, udah sabab geus muji teh apa? Sok udud naon maneh bere udud gitu udah geus muji. Tapi mun justru mun mere mah kuduna kan moyok. Itu kanu ngewa, kitu kanu goreng. Nah, jadi eta prinsipna urang likaila ta'sau bima fatakum wala tafrahu bima atakum. Mun aya nu ngagogoreng, mun aya nu moyok ulah sedih. Lamun aya nu muji ulah atoh. Da eta lain da urang mah teu pantas, teu layak kangge dipuji sabab urang mah makhluk. Nu ngaran makhluk, nu ngaran hamba pasti loba kakuranganna. Ih nana mah hebat, rajin, getol. Nya da abdi memaksakeun we gitu. Lain kitu nana aku mah tuh alhamdulillah. Ih maneh mah pinter, jaba rajin, jaba anu. Seurina teh nying sate ning saeutik ning ieu teh teh. Cenah gitu. Dipuji teh. Sing era kudu nama urang lamun aya nu muji teh. Naon erana eta nu dipuji ku batur ka urang pan tidak layak, tidak pantas diaku ku urang, sedangkan urang ge prodakna Gusti Allah. Ngan kade nu paling bahaya ketika moyokna ku hate. Kardi teh dalam arti kumaha aya nilai merendahkan ka batur teh. Ku hate mah lebih berbahaya kade doraka hate mah. Kardi teh der lisan mah teu moyok teu diucapkeun ngan dina hate. Si eta. Nah hate mah tata ieu pentingna urang ngaji bab hate ting ngora teh. Sok aya sinis lebih berbahaya tah hate mah. Mending keneh kumaha? Matak tinggal lalaki sok poyok-poyok da mending keneh diomongkeun. Teh eta mah lain tina hate. Gitu. Lamun milih ngan ai alusna mah nya ulah, moyok ku bibir ulah, ku hate ulah gitu. Ngan ieu mah dina padana perbandinganana antara dina hate jeung bibir lebih berbahaya anu aya merendahkan ka batur si eta. Si anu. Aya ngahinakeun, aya ngarendahkeun. Di antarananya tidak mengakui kehebatan orang lain gitu. Karena kesolehan orang lain gitu. Tidak mengakui. Jadi pujian teh ternyata bil bala kasebutna teh. Pujian ti Allah teh eta teh bisa jadi musibah. Wawuhna teh jeung nu sok muji we hungkul gitu. Tah jadi engke mah urang kudu era mun aya nu muji teh. Sikap urang kumaha biasa we, alhamdulillah. Terus gitu. Tapi dina hate urang kembalikeun deui ka Allah, da urang tidak layak, tidak pantas sabab urang mah teu ngabogaan sifat alus, sifat urang mah jadi manusia makhluk kabeh ge garore. Dan nu alus mah sifat Allahu unggul, sifat Allah didohirkeun di hambana gitu. Matak atuh mun aya nu muji teh sing inget da lain urang eta teh tapi nu saha? Anu Gusti Allah. Kartos teh. Jadi kembalikan ke Gusti Allah dengan bahasa alhamdulillah. Nukatilu wa kam min magrurin bisatri alaihi loba jelema anu tertipu ae mutmainnin qalbuhu fid dunya wa ghafilin anil akhirah. Nu tertipu teh kumaha? Hatena tenang ku urusan dunia tapi lalai karena urusan akhirat. Duitna loba, awakna sehat, ilmuna pinter, ngan mung migawe karena perkara akhirat. Ngaji ieu manfaatna dunia apa akhirat? Manfaatna dunia apa akhirat? Manfaatna dunia apa akhirat? Dunia akhirat. Tapi kan loba nu tertipu. Maksudna kumaha loba nu tertipu? Rasakeun. Semangatna kana ngaji seperti semangat kana hal anu lain tidak? Aya beda teh? Aya nya. Berarti aya kesenjangan sosial teh. Nana osok ka mall.
Sok nyawa ka balanja gitu ka tempat-tempat belanja sok. Pernah teu leuwih ti 2 jam. Pernahnya. Sebab naon betah. Pernah pas kaluar teh jol geus poe. Nepi ka duit kaluar loba ge teu nyesel teu hanyakal. Sabab naon semua yang diinginkan sesuai dengan kemauan. Hiji aya duitna, matak indit ge aya duitna. Kadua anu dipikah hayang kacumponan. Matak betah di jero moal nya. Tiis ongko. Tapi mun di pengajian. Sajam ge asa lila teuing ngaji mah. Terus mau duit 100.000 ke pengajian gede teuing. Lamun aya kenceng udah di dieu mah tara. Lamun aya kenceng gitu. Jiga nate ngasupan 2.000 ge asa gede teuing. Bari jeung ngasupan lagi duit ala nu geus lalece. Tapi ka moal mah nu bareureum nu bariru nya. Padahal lamun dipikir ku hate nu jernih, abadina, kamanfaatanna manfaat mana? Tapi kenyamanan pada bukti nyatana seperti kumaha? Kartos teu. Tah maka urang tong tertipu. Duh boga duit ieu 100.000. Ulah salah nyalurkeun urang teh. Kumaha carana ieu duit bisa nulungan ka urang engke di akhirat. Aya jelema sisi jalan nu lapar beulikeun sangu rencangna nu hade pikeun ku urang. Lebih bermanfaat berarti bisa milih ta jelema teu katipu. Naon nu aya dina otak urang ketika boga duit? Akui semua memang membutuhkan duit. Tapi soal hati anu boga duitna naon tujuanna? Neangan kamanfaatan tina duit atawa ieu duit ku aing beulikeun naon pan kitu mikirkeun teh sorangan we mikirkeun teh teu dipake jang perkara anu manfaat teu dipake kana perkara anu abadi kartos teh osok baroga duit osok sabaraha persen anu dikaluarkeun anu dibikeun ajang batur. Turutan ku urang konsep Sayyidina Ali, urang boga duit sabaraha dina poe eta. Matak aya sedekah subuh, aya sedekah beurang, aya sedekah sore, aya sedekah peuting. Dalam arti kade ulah kajongjonan teuing mikirkeun teh sorangan we. Jadi si duit eta teh henteu dipake jang kana hal anu manfaat. Kartos teh. Meureun kieu lah contona, duh urang boga duit ieu. Hek misalkan urang moal ngaji, rek dibeulikeun we dititipkeun sina diparake sina didalahar ku nu ngaraji. Nu hebat mah nu berpikir kitu tah. Tapi dah jarang mikir kitu teh. Da ngarasana teh asa karugian gitu. Padahal di dahar ku jelema loba. Kartos teh. Lamun teh mah raga urang teu bisa ngaji, sok atuh harta urang sina milu ngaji. Ieu mah raga henteu, harta henteu. Rugi nu kitu mah. Dunya tah maka urang nyuhunkeun ka Gusti Allah teh sing kumaha ditambih-tambih kanikmatan teh hate urangna ulah lalai ulah tertutup gitu sing inget ka Gusti Allah anu mere nikmatna. Matak cek tadi disebat nikmat teh bil iqbal alal mun'im madepna hate urang kana naon kana ka Allah anu mere nikmat. Matak abadikan naon teh gitu. Tah amal urang, harta urang, duit urang, dahareun urang anu bakal dibawa maot teh anu ku urang geus dikaluarkeun. Arti itu lain dikonsumsi ku urang pribadi. Jangan anu umpamana gitu. Nah, maka kade gitu. Dan sebab dina harta urang teh aya hak orang lain. Anu perlu dibere gitu maksudna. Teras makalah nu ka-7. Wal maqalatu sabiatu jeung ari makalah anu ka-7 eta an Dawuda katampiti Daud an nabi anu jadi nabi katampiti Nabi Daud alaihi eta tetep ka Nabi Daud assalamu ari kasalametan. Qala parantos ngadawuh Nabi Daud naon uhiya lapad uhiya diwahyuan Pizaburi uhiya diwahyuan Nabi Daud teh Pizaburi dina kitab Jabur diturunkeun ka saha Nabi Daud
Yang sopan atuh sia teh dan Nabi Daud jeung si Daud mana diturunkeun ka sajabur teh ka Nabi ka Kanjeng Nabi Daud. Taurat ka saha ka Nabi Injil ka saha Nabi Isa. Al-Qur'an ka Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuh dina Jabur ge yeuh aya keterangan wahwa ari itu Jabur teh eta kitabun hiji kitab unjila anu dilungsurkeun itu kitab alaihi ka Nabi Daud. Kitab Jabur oding dilungsurkeun ka Nabi Daud dengan bahasa naon? Bahasa naon? Paroho deui. Naon cenah ceuk dina kitab Jabur teh anu diwahyukeun ka Nabi Daud, hakun alal akili alla yastagila illa bisalasin. Hakun ari hak alal akili pikeun jalma anu berakal. Ae wajibun tegasna anu wajib alaihi ka itu akil. Akil teh orang yang berakal. Eta alla yastagila jangan sibuk itu si akil illa bisalasin kecuali sibuk dengan 3 perkara. Minal hisoli tina pirang-pirang perkara. Tazawudun lima'adin anu kahiji neangan bekal pikeun balik ka akhirat. Naon bekal nu dibawa ka akhirat? Berarti disibukkeun kana naon? Tanya we urang, ai urang sibukna kana naon? HP sibuk teh. Jika nanti panas tiris mun teu nyawa HP teh. Cing sok anu sok main game online ajaran saminggu eureun. Kuat moal kira-kira. Lamun geus kuat pertahankeun, tingkatkeun, syukur-syukur mun nepi ka eureun. Mana nu tilu teh? Tazawudun lima'adin. Ae li akhiratihi tegesna bekal pikeun balik ka akhirat. Ka akhiratna itu si akil. Biada il a'mali sholihati kalawan ngalakukeun pirang-pirang amal soleh. Amal soleh lain amal salah. Lamun migawe amal salah di dunia engkena jadi suluh di akhiratna. Suluh neraka maksudnya. Jadi bahan bakar. Bahan bakar neraka. Nu kadua wa mu'natun usaha lima'asin pikeun kehidupan. Neangan rezeki nu halal teh ya ku pekerjaan masing-masing di bidang masing-masing. Tapi naon tujuanana? Ae kiamun tegesna ngalakukeun bi amri kifayatihi kana perkara anu nyukupkeun ka itu si akil. Wa saunuhu jeung ngaraksa kana itu amri kifayati. Wa fi ibaratin jeung eta tetep dina hiji ibarat. Naon wa marommatun lima'asin lapad wa marommatun lima'asin. Wa maromat bifathil mimi kalawan dipatahkeun mimna ma waroi jeung rona wa maro wa tasdidil mimi ditasdidan mimna wa marommatun ae islahuhu tegesna ngaluskeun itu tegesna ngaluskeun kana itu amri kifayati tegesna ngaluskeun itu si akil kana amri kifayati mencari bekal untuk akhirat mencari bekal untuk hidup di dunia. Nu katilu wa talabul ladatin jeung neangan kanikmatan bihalalin kalawan perkara anu halal. Kade ulah saukur supaya kanikmatan hidup hungku tingali halal henteuna. Da eta nu bakal mengaruhi kana keberkahan teh. Neanganna halal atawa henteu. Usaha kana naon maneh? Ah urang menipu batur we. Ah nu kitu mah teu halal. Nipu, investasi bodong dan lain sebagainya gitu. Jadi dukun dan itu nipu. Fa inna kasbal halal tak ieu dalilna mangka sanyana gawe anu halal eta wajibun
hukum nate anu wajib. Hei, beunghar nama teu wajib. Kartos teu. Jadi ulah-ulah boga prinsip bahwa orang ku gawe bakal beunghar. Kade da loba nu gawe tapi teu beunghar-beunghar. Tah urang mah niatna bi amri kifayati teh maksudna nu penting neangan anu halalna. Beunghar mah eta bonus ti Allah. Nu puguhna mah deui geus jadi kepastian ti Allah. Ti kodo mugromna teh si anu bakal beunghar, si anu moal, geus aya ketentuan ti Gusti Allah. Kartos teu? Fa inna kasbal halali wajibun. Neangan kasab anu halal eta hukumna wajib. Ari jadi anu wajib teh lain kasabna kade. Da teu kabeh kasab aya nu teu kabeh kasab halal deui. Nya. Maka di tafsiran ditentukan kasbal halal kasab anu halal hukum nate wajib. Jadi lain wajib gawena tapi wajib neangan rezeki nu halal. Pan aya meureun sebagian pekerjaan anu tidak halal. Tong disebutan lah geus apal meureun mana nu halal mana nu haram. Jadi ulah prinsipna ulah supaya ngahasilkeun duit hungkul tapi kudu jelas halal haramna. Sabab cek Rasul al halal bayyin wal haram bayyin. Halal geus jelas, haram geus jelas. Ta urang neangan kasabna nu mana. Jadi nu wajib teh lain kasabna tapi naon neangan nu halalna. Rizkina halal tapi kade deui ulah nepi ka kusabab kasab poho salat. Kusabab kasab cul ngaji dan lain sebagainya. Tah ieu problemna mah dua eta. Salat jeung ngaji henteu kira-kira. Pan kasab ge ibadah muhun ngan naha ibadah nu lainna dilabrak. Salat bisa minggu sakali Jumatan hungkul. Da kusabab kasibukan teh ya. Da ulah nepi ka kitu. Kasab naon wae kade tong poho salat. Birtikabil kasbi la yamna'u ilal ibadah. Sok laksanakeun kasab tapi tong matak ngahalangan kana ibadah. Daloloban aku sabab kasab jadi teu ibadah, capek lah, anu lah. Sedengkeun pilihan sendiri capek nate. Tapi kana nepikeun ngelehkeun kana parentahan Gusti Allah. Salat parentahan saha? Nambahan ilmu parentahan saha? Tapi kunaon selalu jadi penghalang teh alasan anu padahal perkara eta teh diinginkan ku urang. Pan hayang boga penghasilan lin. Tapi kunaon geus boga penghasilan jadi kedul kana ibadah. Kartos teh. Nah, maka dengan seperti itu tong ngarepkeun berkah. Kartos teh. Ari ciri rezeki anu teu berkah mana? Loba tapi ngarasa ka mananya duit aing geus beak deui. Tah eta di antarana ada indikasi tidak adanya keberkahan. Jeung dina dibelikeun ge kanu teu parupuh deui. Kartos teh. Kade tong dipake ngadikte ka batu rasakeun ku urang. Ketika boga nikmat, ketika boga penghasilan tina kasab, nah duit teh asa geus beak deui. Neangan duit menang hese, meakeun mah babari, Pak. Lamun teh mah sabulan sekali misalkan gajihanana 28 poena gawe, dibayar mah sakali, Pak. Beakna tereng. Sesuai dengan keperluan masing-masing. Penghasilan beuki gede, pangabutuh bakal leuwih gede. Tong dikira anu penghasilanna gede teu boga pangabutuh. Pasti pangabutuhna ge lebih gede deui. Geringna kudu ka rumah sakit, ya puluhan juta. Bapak sia mah pan gering ka mantri hungkul. Mantri mah paling sabaraha? Da sebab ku Allah teh tos naon? Tos disesuai. Matak tos urang ulah sok kunaon matakna urang hese syukuran kana nikmati Allah, sabab urang ningali wae kana nikmat batur anu dibikeun ku Allah. Jadi kabeh ge geus masing-masing aya kanikmatanana. Wa kullu unasin masrobahum. Setiap kepala, setiap manusia teh geus aya masrobna masing-masing, moal kurang moal leuwih. Kantun urang nyiapkeun hate anu ma'rifat ka Gusti Allah. Syukuri, nikmati, jalani. Kartos teh. Syukuri, nikmati, jalan. Aduh alkeun abdi hoyong damel ke munus damel abdi anu nepi ka ayeuna eueuh pan. Matak tong percaya teuing ka jelema mah. Can gawe dah. Aduh alkeun abdi bade anu ke mun eta insyaallah moal hilap moal. Keun. Sabab naon? Itulah manusia berubah-ubah.
Matak tong percaya teuing ka saha? Manusia. Ka manusia. Lain ulah percaya tong percaya teuing. Da tetap pengharapan urang mah ka saha? Lamun urang percaya teuing ka jelema engkena jadi toma. Engkena kumaha deui? Bakal dikecewakeun. Konsekuensi percaya ka jelema mah kitu. Teu saeutik orang terpercaya malah balik berkhianat. Diamanatan perusahaan umpamana itu. Diamanatan lamun KP teh mah diamanatan sawe ieu diamanatan teh. Si Oding, si Babay. Tapi suatu saat Oding teh kalah melakukan penggelapan data misalkan gitu. Udah dipakai apel misalkan. Mungkin tepan anu menitipkan amanah teh bakal merasa sakit. Naon sakitna karena dihianati. Atuh dabongan saha percaya teuing ka jelema. Jadi pengharapan urang mah tetep ka saha ka Gusti Allah. Dan ngaran jelema mah pasti robah. Tanamkeun prinsip dina hate nu ngaran jelema pasti robah. Ayeuna resep isukan macan tangtu. Ayeuna muji isukan mah bisa moyong. Kartos teh. Contoh meureun ka Apipah. Contoh. Resepkeun du Apipah geulis, bagur, pinter. Tuluy nemak tanu nyebut geulis teh. Hek ditolak ku Apipah, da bakal jadi ngewa Apipah. Kartos teh. Geulis bagus sombong. Dengekeun. Contoh. Apipah geulis, bagur, pinter. Ih, sewaktu-waktu anu nyebut kitu teh nemak. Hei, tidak Apipah teh srek ditolak ku Apipah, pasti bakal nyangka sombong ka Apipah. Sabab non, terlalu berharap ka makhluk teh seperti kitu. Mun mata kade kitu ulah sok leuleuwihkeun dina sagala rupa teh. Muji ulah leuleuwihkeun, moyok ge ulah leuleuwihkeun. Suatu saat bisa berubah. Anu ayeuna dipuji bisa jadi engke sabalikna. Anu ayeuna dipoyok bisa jadi engke sabalikna. Matak teu saeutik jelema anu ngalebok omonganna sorangan. Matak kuncina kumaha? Ulah sok loba popoyo. Ki naon maneh mah gawe teh anu. Suatu saat manehna nu gawe anu teh. Kartos teh. Tah loba jelema mah anu kemakan omongannya sendiri. Matak tong belagu, da urang teh berubah sagala rupana ge. Misalkan pakih geus boga mobil. Wah, ningali si Iqbal keur leumpang yo, cenah kitu bari kana mobil. Duh, kade. Mungkin suatu saat bisa jadi berpindah. Si Iqbal kana mobil si pakih leumpang. Tah jelema loba nu kitu. Dalam arti kumaha? Nya eta, kunaon make kitu? Sabab hatena teu makrifat ka Gusti Allah. Bahwa nu mengendalikan semuanya adalah Gusti Allah. Kartos anu nembe makolah nu ka-7 itu. Nu kahiji urang teh kudu kasibuk kumaon tajawwadun lima'adin mencari bekal untuk akhirat. Si kudu sibuk teh hiji mencari bekal akhirat. Nu kadua usaha untuk kehidupan di dunia supaya teu minta-minta gitu kan, supaya tidak berpangku tangan. Anu katilu neangan kanikmatan ku cara nu halal. Ulah paya nikmat hungkul tapi carana teu halal. Lamun ka awewe mah ibaratna kawin heula hayang ngarasakeun kanikmatan. Sabab disebutna ge nikmat teh cik tadi kumaha suatu perkara anu sesuai dengan yang diinginkan. Tuluy bunga hate teh eta nikmat ngaranna. Sare nikmat teu? Sare nikmat teu? Tah urang kade tong poho kanu mere nikmatna. Saha nu mere nikmat teh? Tah eta kitu maksudna. Naon wae kanikmatan nu dirasakeun? Nu kahiji naon dieu teh? Nyaeta kumaha? Biada'il a'mali sholihah, ku ngalakukeun amal soleh. Amal soleh teh loba amal soleh teh. Ngamalkeun kana ilmu, urang memberi makan ke orang nu lapar, membantu orang yang membutuhkan, alus ka papada, eta amal soleh hungkul. Loba amal soleh teh. Ngan kade lamun urang prinsipna ngalakukeun amal soleh jangan berharap pamrih dari manusia. Lamun berharap pamrih mangke bakal kecewa. Mun ngajarkeun ilmu sing ikhlas we masing teu diburuhan teu digaji ge eta da amal soleh urang.
Engke nu power di buruhan di dunia di akhirat henteu. Aya nu muruhan tarima eueuh tong ngewa kari kitu. Da eta carana melakukan amal soleh. Tong ngawurukeun ilmu hungkul, urang boga sesuatu, boga kopi, boga cai, boga sangu, sok daharkeun kanu ngaraji. Eta di antarana amal soleh. Jadi naon perantara gitu. Tak urang kudu kasibuk teh kuno eta. Nah pertanyaan urang sibukna kunaon? Aya nu sibuk teh ku ngabucin we hayo sibukna teh. Ya udah ieu mah pemuda-pemudi. Berarti kana nu kara itu pembahasanna. Sebab sibuk bucin nepi ka teu mikirkeun cita-cita, teu mikirkeun belajar gitu. Beda sibukna teh kuno kara itu nu teu parugu. Kana game online we hayo gitu. Pajarkeun teh abdi mah hoyong sukses gitu. Ku game online heuh pan aya ngahasilkeun duit leuh. Bari jeung semang tahun-tahun angger we teu ngahasilkeun duit. Nu pupuna mah beak duit loba gitu. Tah dalam arti urang sing pandai memilih karena perkara mana nu bakal kekal, mana nu henteu. Ari milih urang nya kudu kanu kekal. Sahabat engke moal maturan ali di alam barzah. Indung bapak moal, adi lanceuk moal. Tah nu jadi CS urang engke di alam barzah, di jero kubur mana amal soleh nu dilakukeun ku urang. Amal soleh tidak bisa dilakukan oleh orang lain, tidak bisa diwakilkan, kudu ku urang. Kartos tuh kudu ku urang sorangan. Mata urang tong riweuh ngadikte amal soleh batur, dikte diri urang sorangan geus kumaha ieu kana amal soleh. Atawa amal soleh naon wae nu geus dilakukeun teh ieu. Kartos tuh amal soleh lain amal salah. Lamun amal salah engkena jadi sulu. Matak di dieu bahasana alal akil, lamun boga akal ai kitu ge. Ai teu boga akal mah sok we happy-happy, poya-poya. Cik, lamun milih, kan kabeh pemuda-pemudi nya aranom keneh gitu kan. Urang mending poya-poya ayeuna, ripuh engke pakokolot, atau mending ripuh ayeuna tapi menikmati engke geus kolot. Eta mah sebetulnya teu perlu dijawab ku lisan, naon nu dipegawe ku urang eta jawabanana. Karti teu pi. Maneh hayang ripuh ayeuna atawa hayang ripuh ayeuna supaya menikmati engke masa tua, atawa hayang poya-poya ninikmatan ngalakukeun itu ieu ti ayeuna ripuh papokolot. Ari buktina? Nyata mah kan cek tadi kembali ka masing kartos teu. Naon nu dilakukeun ku urang ayeuna, apapun aktivitas, apapun kebiasaan eta anu bakal dituai ku urang engke dina masa tua. Matak jelema aya nu beuki kolot, beuki bener, aya nu beuki kolot, beuki teu bener. Aya nu beuki kolot, beuki nyaahan, beuki berehan, beuki hampuraan, aya nu beuki kolot, beuki edan. Urang milih nu mana? Heuh tergantung urang ayeuna. Teu bisa ditunjukkeun eta mah. Kartos teu. Dan nu migawena sorangan. Mata urang teu bisa kieu jigana si eta mah euy. Masa depanna bakal suram. Teu bisa kitu. Nata tanyakeun ka masing-masing. Tah amal soleh anu engke bakal jadi sahabat urang. Anu bakal maturan urang teh. Mata jangan menyepelekan amal soleh. Sanajan sedikit, hamdan. Aya amal soleh teh lamun urangna iman ka Gusti Allah. Lamun teu iman moal jadi amal soleh. Loba non muslim anu bager. Loba non muslim anu nyumbang ka pesantren atau bangunan dan lain sebagainya, loba. Moal jadi amal soleh. Naon sababna? Da teu iman ka Allahna. Jadi naon? Hanya sebatas jadi jasa hungkul. Oh, ieu teh jasana anu, ieu teh pembangunan ti anu. Tapi lamun nu iman maka Allah bakal jadi amal soleh, kaalusanana teh, kebaikanana teh. Kartos teh. Nu kadua wa mu'natun lima asin, mencari kecukupan untuk hidup bekal. Mata niatna ge